Beberes di rorompok dituluykeun nyebutan jukut di buruan. Alah adat eta mah ringis geupkeun HP teh sok poho kana waktu. Nyen besti-besti bantuan beberes. Antong ketang besti-besti cicing weh di dinya cing araranteng ngamanoran. Kela-kela can pembukaan besti. Halo besti-besti, kembali lagi ke Ruties Ibu Rumah Tangga. Mun hayang siri jeung pembukaan segala kaos anu deuk dakwah wae. Da naon-naon ge atuh kudu pembukaan. Ngen besti urang meresan heula rorompok anu hargana 3,5 miliar teh. Ku teu lilana ieu beberes juga geus we. Tah ayeuna urang lanjut cacabut teh jukut besti. Kela-kela besti urang sabari caritanya. Masih aja ngonten padahal tayangannya masih seuprit. Ucap netizen. Gak apa-apa teh, yang penting udah berusaha. Selagi enggak merugikan orang lain. Kreator yang sekarang sukses berawalan dari tayangan yang seuprit. Sekarang kita berusaha aja dulu. Kalau gak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Betul kan besti? Oke, cacabut rumputnya sudah beres. Oke, kita rapikan lagi. Tanaman yang lama terbengkalai. Termasuk warga Indonesia yang kebluk pisan saya mah bes. Jukut nu rek diberesihan ti minggu kamari. Diantep-antep jang bahan konteneun. Beuh aya ku daek-daekna jang bahan konteneun. Bae ketang nya besti. Konteneun boga buruan bararesih. Henteu bararesih ketang da dihareup mah anger runtah ti itu teh nararamruk. Keur datang jurig kebluk. Unggal poe ge ketang kebluk. Tuh gening besti teu karasa. Lalenang teh geus beres deui. Sakitu heula nya besti bye.